Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah sifatna Allah ar-Rahmani anu mapari nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah ar-Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat hungkul. Alhamdu ari sadaya puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah. Allazi anu ja'ala ngajadikeun ladi al akhlaqal hasanata kana pirang-pirang akhlak anu sae. Dari atan barina jadi wasilah ila sa'adati kana kabagjaan wal hanai sareng kabungahan. Wada'a sareng ngajak Allah annasa ka manusia ilaiha kana itu akhlakul hasanah. Wal akhlakus sayyi'atu sareng ari akhlak anu goreng wasilatun eta jadi wasilah ila ta'asi kana karuksakan wasyaqoi sareng kacilakaan. Wanaha sareng nyegah Allah annasa ka manusia anha tina itu akhlakus sayyi'ah. Wassalatu sareng ari salat atau ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan ala abdolil ambiyai eta ka pang utamana pirang-pirang nabi sayyidina tegesna Gusti urang sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad wa alihi sareng kakulawargi na Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng kasahabatna Kangjeng Nabi al baroroti anu sae al atqiyai anu bersih. Wa ba'du saparantosna maca bismillah alhamdulillah sholawat sareng salam ka Rasulillah. Pahaza mangka ari ieu kitab anu hadir dina hate. Al juz'ur rabi'u eta juz anu kaopat. Wa huwa sareng ari ieu juz'ur rabi al akhiru eta anu akhir min kitabil akhlaqin min kitabil akhlaqil banina tina kitab akhlaqul banin. Ang jazatuhu ngahatamkeun atawa nyampurnakeun kuring kana ieu juz rabi bi taufiqillahi ta'ala kalawan pitulung Allah ta'ala. Wa sareng ari Allah nikmal mu'inu nikma eta anu pangsae-saena al mu'inu anu dipenta pitulung. Wa as'aluhu sareng nyuhunkeun abdi ka Allah jalla maha agung Allah wa ala sareng maha luhur Allah ayan fa'ana kana yen mere manfaat Allah bihi ku ieu juz rabi annasyiina ka pirang-pirang anu ngaraji wa yaj'aluhu sareng ngajadikeun Allah ku itu juz rabi mursyidan kana jadi pituduh lahum ka itu nasyiin ila makarimil akhlaqi kana pirang-pirang akhlak anu mulia. Kama seperti perkara nafa'ahum ngamanfaatkeun Allahum ka itu nasyiin bima kalawan perkara qoblahu anu samemeh ieu juz rabi minal ajza'i nyatana pirang-pirang juz. Wadarosu sareng ngamutolaa atawa diajar ieu nasyiin fiha dina itu ajzaj mahasinal adabi kana pirang-pirang saena adab. Wa innahu ta'ala sareng sayaktosna Gusti Allah waliyul hidayati eta anu ngurus kana hidayah. Wa ilaihi sareng eta tetep ka Gusti Allah al-masyiru ari tempat balik. Wa bil ijabati sareng eta tetep ngaijabah. Jadirun eta anu pantes. Al-muallif Umar bin Ahmad Baroja. Wallahu a'lamu bissawab.